Nun paralun ka Gusti nu Maha Suci ngedapang jiat pangraksa para abdi-abdi seni sejak ngaguar larangatan titis waris ini aki ngembatkeun jalan laratan katampian kesan mandi kaleuwih sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri-diri anu sakiwari rek muru lulurung tujuh ngaliwat ka pajajaran pongan hayang pulang anting padung dengan jeung usikna pancikan pun sapung Rasun karumuhun kahyang Prabu silih